Punya harta banyak, rumah tingkat, mobil mengkilap, duit berlipat-lipat, pamajikan nage itu wani Haji Sukmawani. Oh potongan. Tahun Haji Sukmawani nyandung opat dihuru dong jenggot. Kesulah orang mah orang mah ulah kanyahoan ulah mah beda. Haji bedinya orang mah ulahnya cukup hiji nya. Hiji di Cisoka. Orang kaya kalau udah kiamat percuma bu. Rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap, uangnya berlipat-lipat. Istrinya 4, saking sugih naik jalma, kutang pamajikan anabe make remote. Make remote. Kutang pamajikan make remote. Asal salah kinah yang tinggal pencet ngeblak. Remote-nya dibawa ku incuna. Ngeblak. Kese nutupnya. Mikiran. Hutang make remote. Orang kaya mah gak usah dipikirin sama kelas kita bu. Batur rumah pagerna ge make remote. Pager imahna make remote. Coba maka pikir aja pager imah sama pager. Abi iya. Abi make remote kumaha. Orang kaya mah pager rumahnya aja pakai remote, mobilnya pakai remote, TV-nya pakai remote, bener, motornya pakai remote, masaknya pakai remote. Orang kaya tidak menutup kemungkinan bihannya juga pakai remote. Emang jalma susah, hari jalma susah mah kutangna aya kancing. Awat, begitu salakina nangkep nojos. Rahmat Allah di atas Nabi serta Ali dan keluarga yang naendam urang yang ikor yang sembah ma'bud Allah yang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para habaib, tokoh masyarakat anu teu disebat nami satu persatuna, bil khusus ka keluarga besar pengasuh pondok pesantren Hidayatul Hikmah, yakni Abah Kiai Haji Mukhtar Kamal. Tehilap ka para santriyin santriat, santriwan santriwati anu boga parawan kudu hati-hati bisi rengsek ku aki-aki. Anu diharap kah yakina? Jenggot geus panjang tapi pulutat kelotot ka parawan.
Tehilap ke para alumnus Persatuan Alumni Pesantren Hidayatul Hikmah anu disebut Pastahik anu dina danget ayeuna kuwasilahna urang tiasa kumpul bermuajah. Urang doakeun mudah-mudahan eksistensi Pastahik ieu lain hanya sekedar di dunia tapi sampai ke akhiratna, amin. Ibu bapak hadirin, dalam hidup kita ini ternyata tidak ada yang kebetulan. Eueuh anu kabeneran. Sakabeh ge urang hirup ieu tergantung putaran takdir, bener. 50.000 tahun satu acan alam dunia ieu didamel ku Allah. Horeng ibu-ibu, bapak-bapak geus aya gambarna di lawah mahfuz. Aya anu kikiplik bae kiki pasteureuneur. Aya anu neuk sajojor ge hese. Matakan lamun ditanya ngaji saha anu paling untung, anu ngaji eueuh deui anu menang tembok jeung tihang. Jadi ternyata ibu bapak hadirin, di mana kita tinggal bersama siapa kita hidup, di mana kita mati tidak lepas dari putaran takdir, betul? Ibu-ibu duduk di situ bu, bukan karena keinginan ibu tapi keinginan Allah. Eta si Sona henteu teu musyawarah jeung si Nur neuk ngarendeng. Termasuk eta si Basor henteu ngarendeng jeung si Jaya, atuh lain karena ku musyawarah. Jadi itu babarengan tapi diung tengah rendeng. Jadi moal aya anu bisa ngalawan takdir, maka aya istilah wallahu bitakdir wan nasu bitakhir. Allah anu memastikan, manusia mangan mensiasati. Gitu Bu. Bu. Nek naon neulekeun kula bae. Pengajian teu di mana panitia nu ngarti ka tukang ceramah anu diteunang di hareup nini bae. Bo di mana orang diuk, di mana orang lahir, di mana orang cicing, di mana orang pae, takdir Allah. Termasuk kula ceramah kudina poe ayeuna di dieu ieu teh ku takdir Allah. Pan kuduna mah kula poe ieu di Karawang. Ngan dipikir-pikir ku kula neuk naon aing ka Karawang diundang teu naon henteu. Kan ibu bapak hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah, horeng jodoh ge takdir. Jodoh ge takdir. Lain kahayang urang, kahayang Allah. Mana buktina bebenean pacaran jeung nu diburi imah. Si Enjun urut di mak si Rosid. Batang kagede sabeula. Kunaon barang kawin jeung budak Lampung, hayo. Pacaran jeung urang Jakarta. Cicing sia aku maca aing. Pacaran jeung urang Jakarta. Momen sore. Beak sawah, beak mobil, beak motor, beak sagala-gala. Kunaon kawin jeung nu dihareup imah. Takdir. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ditanya pemuda, kamu pengen punya istri seperti apa? Pasti pintar jawabna. Pak Haji, kula mah hayang boga pamajikan nu geulis, nu putih, nu bangkok.
bahenolne kom buri cak burinai luhur letik cangkeng mecut jubur ngajebrang lamun dibawa lempang di letik kajauhan eta jubur uplak eplok persis doang mau lapar di deketan ender doang beduk Jumat gelis, iya gelis lah ka haji banget lences ngadaun sere halis doang parai pae irung doang parosotan TK bibir belah kedaton soleha sugi eta nu kos kitu mah ngaranna cita-cita mana pamuda namana ngaranna nu kos kitu mah cita-cita takdirna hayang menang nu geulis barang dibeda takdir ku Allah menangkeun pamajikanana PDI nya pendek nya dakil nya item Main BRI. buuk naruntal dong sarimi mata belok irung pesek pengbolongan gede bibir doer huntung ngabalap dusun deui wani hitu telepon salaki ge ngaku si hayo salaki anu dihitutan tilok marah deui pamajikanana geus izin deui hitu telepon salaki da geus biasa ieu ngaranna ge keluarga puak ngomong mecengar-cengir bikang mah karage bikang lamun geus dusun keur dipake ge hitu ayo cengat ayo ngaku sampai jam sore aja ya goreng hari rencana mah cita-cita hayang geulis menangkeun anan goreng lain goreng doang dusun lain dusun doang bangor di mana kayak salaki nenen duit ka pendak sampai salaki nenen duit tina kopeah kanyahoan bae ieu mah duit ieu cenah kopeah aya duit teu salakina duit sial eta anjing duit sial di cenah kopeah sial di mana bae kanyahoan ka pendak lagi sial terus makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah takdir orang ayeuna kumpul dina ayeuna tempat mubarakah ieu urang niatan dina hate pertama takzim ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengagungkan kelahirannya yang mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil kiamah akan dipaku menjadi seumatnya dan kita akan digiring mendapatkan syafaatul uzma dan pada akhirnya kita akan duduk bersama di surga Jannatun Naim. Satu. Yang kedua, niatkan dalam hati kalau kita kumpul sekarang di sini, kumpul dalam majelis ilmu yang jangankan kita kumpulnya, baru jalannya saja Allah sudah ampunkan dosa kita. Amin. Bu, Ibu, ini waktu Kanjeng Nabi pernah kedatangan sahabat ieu ngaranna Abu Musa al-Asy'ari. Cek Abu Musa al-Asy'ari nanya kieu, Tuhan ya Rasul, mata sa'ah, hari kiamat iraha. Sementara kiamat itu adalah hari terakhir di mana Allah geus menerima tobatna hiji hambana. Percuma yang banyak istighfarnya, percuma yang banyak hartanya, yang pada saat itu banyak keturunannya, hebat pangkatnya, Allah sudah tidak lagi membeda-bedakan mereka. Allah sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia. Dan yang dilihat oleh Allah siapa yang selamat kecuali mereka yang punya iman dan Islam. Punya harta banyak, rumah tingkat, mobil mengkilap, duit berlipat-lipat, pamajikanana ge itu wani Haji Sukmawani potongan tahun Haji Sukmawani nyandung opat di huru doang jenggot wis ulah urang mah urang mah ulah kanyahoan ulah mah beda Haji Bedinya orang maulahnya
cukup hiji behnya, hiji di Cisoka. Udah. Orang kaya kalau udah kiamat percuma bu. Rumahnya tingkat, mobilnya mengkilap, uangnya berlipat-lipat. Istrinya 4, saking sugih naik jalma, kutang pamajikan anabe make remote. Make remote. Kutang pamajikan make remote. Asal salah kinah yang tinggal pencet ngeblak. Remote-nya dibawa ku incuna. Ngeblak. Ya saya nutup. Mikiran. Hutang make remote. Orang kaya mah gak usah dipikirin sama kelas kita bu. Batur rumah pagerna ge make remote. Pager imahna make remote. Coba maka pikir aja pager imah sama pager. Abi iya. Abi make remote kumaha. Orang kaya mah pager rumahnya aja pakai remote, mobilnya pakai remote, TV-nya pakai remote, bener, motornya pakai remote, masaknya pakai remote. Orang kaya tidak menutup kemungkinan BH-nya juga pakai remote. Emang jalma susah, hari jalma susah mah kutangna aya kancing. Awat. Begitu salakina nangkep nojos. Yes. Harus nama ke kancing paniti, burina disambung ku karet gelagi. Ih, kagak. Banyak. Pemajikan kiai hesen yang kegoreng ke pemajikan kiai. Pemajikan aing mah pemajikan super. Aing mah sakali meuli kutang, meuli talina ge 10 aing. Kutangna hiji, talina 10. Dan persiapan bisa ngajebrak. Pemajikan kula mah setia. Pan kula ya asal ceramah pasti balik ka imah geus aya jamu tolak angin dina meja. Gitu. Kamu bertanya, kamu nanya, terus kamu bertanya-tanya. Ya. Kula malah membalik ceramah di imah geus aya jamu tolak angin dina meja. Pasti kalau pulang siang pasti di meja udah ada tuh jamu tolak angin di gelas. Malamnya juga sama bu. Satu ketika saya pulang istri saya lagi tidur. Dia kelelahan kayaknya. Pintu rumah nggak dikunci. Kebenaran ayah jamu di luhur meja atau diinum. Ya biasanya ke jamu tolak angin ya. Barang gitu mainnya hudang ke kamar mandi. Beres di kamar mandi nanya, Abi, hari anu nginum jamu dina meja na gelas saha. Abi neng, aku naon? Eta mah sari rapet. Aing salahan, minum sari rapet. Ditoong bensin sing pumpet. Terus sampai jam berapa juga waktu itu. Ajallah ya takdirna orang kieu. Insyaallah mal dicatat jalma nu lalai karena waktu salat lain urang mah keur ngajinya. Urang mah keur ngajinya keur ngaji. Urang mah keur ngaji Bang. Urang mah keur ngaji. Resep ibu-ibu melamun ngaji kompak. Kompak ibu-ibu mau bajuna seragam. Ngaji seminggu boga baju seragamna 7.
Minggu biru, Senin kuning, Selasa hijau, Rebo coklat, Kemis ungu, Jumat putih, Sabtu hijau. Barang ngaji semangat, saking semangatnya ta ngaji. Ibu-ibu mah ayak pula mulai ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayat takida anna arkanal islami khamsatun. Kula mulai ngaji, ibu-ibu rocot diberi majelis barang ditoong kula kermetis jambu tolong. Ibu-ibu ayah mau ngaji ikut mau jambu air segala. Siatu. Terus ada ibu-ibu pemelamun ngaji, atuh lain sajen doang udah omongkeun ka kiai-kiai na diomong. Ibu-ibu mah kitu. Ondangan olok maneh ondangan anu diaya di prasmanan gereng saya kumaneh. Ngomongkeun betul. Ari sia keur waktu undangan di Masjid Udin teh datang. Atuh datang ai. Terus dahan ka pangdinan. Ulama dahanna geuning helm. Ngaparasmenan seunana pancing helm, ari helm naon? Tak endog dipotong dua tolong. Barang ngomong esuk barang ngomong meja aing esuk kadinya alhamdulillah ngamangi semur segala dibawa anak aing opat aing onangan 20.000 atuh dicokot ku kaing semur jangan ngaranna anak loba ya aing mawan cokot nu loba pejar aing badaging horeng gelaja guyal geol bekonya gede tapi ini pas kitu diomongkeun bae apa kawen cek kata. Resep ibu-ibu mah, resep mana ibu-ibu, nenek-nenek yang udah tua tuh kalau udah ngaji semangat. Datang pang tampil, pulang pang. Resep ibu-ibu nunggu nini. Datang pang tiheulana, balik pang timeurina jahe es ieu. Beres ngaji datang ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bu? Ji. Aing can tenang. Kunaon? Can katalar jawaban pertanyaan mungkar nakir. Cegulat teh Bu. Pertanyaan mungkar nakir man rabbuka. Oh, eta jawabna naon Ji? Allahu Rabbi. Ji, siapa nu jadi mungkar nakir Ji? Aduh, teh ibu-ibu. Cokolat ya Bu. Mulut kita yang pintar ini gak bakalan bisa ngomong. Karena nanti ketika di akhirat, tangan kita yang akan berbicara, kaki kita yang akan jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sengus kolot ngomong Allah yo ini ngajinya lah sok poe Rebo pengajian ini ibu-ibu mantas dohor daratan gadinya eta minyakna para punamnya keletik. Pernah ngaji tadi ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Eta dita khairan yarah ge hese harior. Sebelah teh khairan harior. Khairan harior. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
nyar barang ngomong ji ulah galak-galak magahan geus kolotnya ambu ge hayang bisa khair dia teh bisa ngomong ari bala Qur'ana ditutup bisa khairo ari bukan ari Qur'ana dibuka haryor di bae barang di deuleuh orang di jerona aya setan ikatan cinta geus ini jeung rajin eta nulis sinetron ikatan cinta atuh nyaho atuh paneta si Andin jeung si Elsa sebenarnya masih teteh Hadi teh pan si Andin teh kan anakna Bapak Surya hari si Elsa kan anakna Ibu Sarah pan Bapak Surya teh kan tadinya kan duda ngawin ka Ibu Sarah anu janda masing-masing mawa anak hiji hewan si Andin jeung si Elsa ieu kan bogo kasih Roy si Roy kan bogo kasih Andin terus si Elsa ieu marah akhirnya kan si Roy dibunuh tuh barang dibunuh kan dipitnah si Andin di penjara tak pulang mah hewa kasih Elsa teh gara-gara eta lain cina ieu kiai nyaho atuh nyaho aing pan eta sutradara ikatan cinta eta masih kene babaturan mainannya konji ikatan cinta itu sinetron yang lagi booming lo DRCTI nanti tak kirim sinopsisnya dikirim dipelajari sama saya tahu si Andin tuh sebelum dinikahin sama si Al pernah dikawin ku si Nino tuh anak awewe nuletik ten carewet kesakara tuh si Rena tuh sege nyaho jadi kula menyaho lain karena nonton TV teka buru alhamdulillah kula mah kieu-kieu jeung Roma Irama sakala ge nya dulurnya batur kula lah nya dulur ti mana bapana Roma Irama jeung bapak kula eta masih kene bapak-bapak terus Masya Allah balik deui cek Kanjeng Nabi nanya deui ka Abu Musa al-Asy'ari Abu Musa al-Asy'ari kumane nanya kiamat iraha kiamat itu adalah hari terakhir yang Allah ciptakan itu Allah hancurkan yang Allah hidupkan Allah matikan tidak akan ada yang hidup pada saat itu terkecuali Allah semata. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Cuma Allah saja yang hidup, semuanya mati. Lantas persiapan kamu mau apa? Nggak ada yang hidup. MC nyangsang, polisi palid, Pak Koramil mendem, Haji Sukma ringsek, Haji Bedi nungcep, mual aya nu hirup, nu ceramah, tunto aing mah, kan ieu mah aing nu ngatur. Iya lain kiamat beneran woi. Ya mah kiamat gambaran. Nek naon leukeun aing bae. Iya, lamun ngaji nu diharap nini ya. Kumaha teu sieuna kula. Dideulekeun ku kula mainan deulekeun deui ka kula. Kanjeng Nabi sudah tidak ada lagi yang hidup. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu sejarah mengatakan, satu hikayat, kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kalau Jumat kemarin nggak jadi kiamat, berarti Jumat depan siap-siap. Pangrugi na jalma paeh poe kiamat, panguntung na jalma paeh na kuari.
Pan bisa gitu kaji. Heeh, lamun poe kiamat saha nu mandian sia, saha nu nyolatan sia, saha anu kirim doa jeung sia. Eueuh, anu mantap lamun paeh ku ari mah untung masih keneh aya nu nyolatkeun, masih keneh aya nu ngadoakeun, masih keneh aya nu mendem jeung sajabana. Bu, ngadoa ibu kira-kira hayang panjang umur. Hayang. Heeh. Hirup masing penting menek ngadoana nanya bu, ulah hirup jadi jalma susah ngadoa nanya tenang tok, bareng ngadoa jalma susah ngadoa minta panjang umur, dijawab ku Allah tuh susah seumur umur. Ari jadi jalma susah mengadoana ya Allah ya Rabb abdi nyuhunkeun rezeki anu seueur keur sami ibadah ka Tuhan. Gitu doa anu jalma susah mah. Ari doana aki-aki, doana nini-nini, ngadoana minta dipanjangkeun iman, minta ditetapkeun iman Islam. Ulang ngobrol jeung aki-aki, cekelet teh, "Assalamualaikum." Cek aki-aki, "Waalaikumsalam." Cager bah, ajo cager lah. Saya cager nah aki-aki ya hiji. Ngajak dia mah geus cager. Cekelet teh bah, ari abah umur sabaraha ku ari? 82 ji. Mantep bah, itu mantep lah jeung di lembur mah. Babaturan abah aya keneh nu hirup bah. Di mana ji? Kacangkalan geus rubuh. Doakeun abah ji sugan abah panjang umurnya jinya. Cekelet teh amin. Susuganan abah dipanjangkeun umurna ku Allah ditambahan 100 tahun deh. Hoi, 82 ge aing eueuh batur. Aing neuk ditambahan 100 tahun deh mah aing jadi panitia kiamat tolol. Cekelet teh bah hari presiden cek abah tanu bagus, Jokowi bagus tuh, Jokowi jendol cumanehna Jokowi jendol ya Jokowi ya nak meresen jingkos gitu gede ya. Nini di persenan, aki-aki di persenan, kabeh kabatuk pilek bah. Menang corona. Kuari di persen deui, bensinan naik. Ekonomi acak-acakan ke jendol. Parah si jendol. TV eueuh gambaran. Anak aing ekonomi tambah acak-acakan ku eta. Terus bah presiden nu bagus ah cek abah Soeharto tak bagus ji mantep. Ekonominya bagus bah, lain zaman Soeharto mah pemajikan abah ngora kene. Bati, ya aki-aki lo bati ngopi kurang ulin. Akhirna eta, manehna ngomong ke pemajikan sayang, keluar pemajikan, ya bah. Nyeduh kopi biji tuh jeung Haji Gopur tuh sayang nyeduh kopi. Cekelet teh abah mah mantep ka pamajikan geus kolot manggilna sayang wae. Ulah loba omong. Abah mah nu mantap manggil sayang ka pamajikan poho ngaranna. Batur geus bunga dipanggil sayang. Orang bohong ngaran. Terus
balik deh. Cek Kanjeng Nabi nanya di ka Abu Musa al-Asy'ari, ma ada di talaha. Sia nanya kiamat, ada persiapan sia jeung kiamat naon? Sedekah sia geus loba. Nyangtu sih sedekah mah 2000-an bae. Puasa sia geus loba. Henteu sih puasa kuala biasa bae. Salat sia geus loba biasa bae tuan. Lah terus ada sia wani nanya kiamat, iraha kiamat datang, persiapan naon? Anak buka kula cuma bogoh katuan ngan sakitu kula wani datang na kiamat. Apa jawab Nabi? Kanjeng Nabi jawabna, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cinta. Ternyata saudara hadirin jamaah yang dimarakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis, yukhsarul mar'u yaumal kiamati ma'aman ahabba, kayak bakal dikumpulkan jalma jeung saha anu dipika bogohna. Ternyata asbabul wurudnya adalah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat dan menjawab dengan cintanya kepada Nabi, berani dia datang kiamat. Siapa sahabat itu? Abu Musa al-Asy'ari. Maka ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sekalian tergolong menjadi umat-umat pilihannya Nabi, amin. Yang kelak nanti bendera kita akan berkibar dengan tuliskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digiring akan bersama dengan Rasul yang kita cintai. Janji Rasul nggak pernah bohong, janji Rasul nggak pernah ingkar. Apa janji Rasul? Syafaati haqqun yaumal kiamah, bahwa pertolonganku hak di hari kiamat. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.